Assalamualaikum, Sampurasun. Kumaha kabarna murangkali kelas opat? Atau siap diajar bahasa Sunda dinten ayeuna? Upami atos hayu rugepkeun sasarengan. Materi bahasa Sunda dinten ayeuna ngeunaan cita-cita. Naon hartina cita-cita? Cita-cita mangrupakeun harepan hiji jalma dina kahirupan kahareupna. Unggal jalma mibanda cita-cita nu beda, tapi kadangkala aya nu sarua. Netelakeun cita-cita bisa ngaliwatan karangan anu mangrupakeun narasi. Ayeuna naon anu disebut karangan narasi teh? Karangan narasi nyaeta karangan anu medar hiji perkara atawa kajadian kalawan eces sarta dipidangkeun numutkeun runtuyan waktu. Eusi karangan narasi bisa mangrupa kanyataan, bisa oge mangrupa rekaan. Unsur-unsur pawangun karangan narasi nyaeta kahiji palaku, kadua latar, katilu alur, kaopat amanat, kalima tema. Ayeuna cobi tinggal barudak ieu aya gambar salah sahiji contoh cita-cita. Ayeuna ku ibu bade dibacakeun dina jenis karangan narasi. Cita-cita kuring. Ngaran kuring kakak. Lengkepna Raka Putra Permana. Karesep kuring main bal. Kuring sok main bal jeung sobat-sobat kuring, Fadli jeung Solih. Unggal sore kuring, Fadli jeung Solih sok main bal di lapang deket balai desa. Salian ti kuring jeung sobat-sobat kuring, di lapang oge sok loba nu keur arulin. Sabangsaning main layangan, ucing-ucingan, sasapedahan, jeung sajabana. Kuring jeung sobat-sobat kuring mah sok ngahaja main gol-golan. Nu jadi kiperna sok silih genti. Di antara tiluan, nu paling jago newak mah Fadli. Kabeneran deui awakna rada jangkung tibatan kuring jeung Solih. Ari kuring mah jago dina ngagocek bola lamun keur tanding. Kuring mah sok dipasang jadi striker. Lain deui jeung Solih. Solih sok dipasang jadi bek. Kusabab karesep kuring Fadli jeung Solih sarua, kuring jeung sobat-sobat kuring mibanda cita-cita nu sarua. Nyaeta hayang jadi pamain bal profesional di Timnas Indonesia. Ayeuna urang dangukeun kawih anu nyaritakeun cita-cita anu judulna lalamunan Sanggian Mang Koko. Tah eta kawih teh ngebrehkeun ka hayang mun geus dewasa. Jadi hayangna teh ngabantu rukun tatangga, maksudna milu ngamankeun lembur. Turus cenah hayang jadi tentara jeung jadi nu kaya. Tah eta teh materi ngeunaan cita-cita. Ayeuna urang lanjutkeun ka materi kecap barang.
cik ibu bade tumaros. Ai kecap barang teh naon nya? Nah, kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Upami urang perhatikeun kecap barang teh tangtu aya di antara nu mangrupa barang. Contona ciga kursi, teras lomari, buku, imah jeung meja. Tuluy umumna mah kecap barang teh dipake pikeun ngebrehkeun nu kahiji ngaran jelema. Contona Asih, Galih, Ujang, Budi jeung sajabana. Tuluy nu kadua dipake jang ngebrehkeun ngaran tempat. Contona pasar, sakola, puskesmas jeung sajabana. Tuluy nu katilu dipake pikeun ngebrehkeun ngaran barang. Contona kulkas, pacul, panto, jeung sajabana. Naon-naon nu katangkep ku panca indera orang eta oge kaasup kana kecap barang. Contona nu kahiji nu katenjo. Misalkan sawah, jalan, gunung, jeung sajabana. Tuluy nu kadua nu karampa. Contona biwir, buuk, baju, calana, jeung sajabana. Teras nu katilu nu kadenge. Contona lagu, kawih, sora, gelap, jeung sajabana. Tuluy nu kaopat nu kaambe. Contona bau. Tah, kecap barang oge aya deui nu sipatna teu katewa ku panca indera. Contohna kasedih jeung kabungah. Tah ayeuna urang lebet ka materi paribahasa. Paribasa nyaeta susunan kecap anu isina mangrupa papatah, pangrojong atawa kecap anu bisa dijadikeun pienteungeun hirup meh ngamotivasi. Ayeuna perhatoskeun ku hideup ngeunaan paribasa jeung hartina. Elmu tungtut dunya siar. Hartina hirup teh kudu neang elmu pikeun kasalamatan dunia akhirat. Hade gogog, hade tagog. Hartina jadi jalma kudu alus omongan jeung alus kalakuana. Buruk-buruk papan jati. Hartina sagoreng-gorengna dulur oge tetep dulur sorangan. Yang herang caina beunang laukna. Hartina hasil anu kasampean teu nganyeyerikeun batur atawa teu matak nimbulkeun masalah. Alhamdulillah pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Hatur nuhun ka murang kali nu atos merhatikeun materi bahasa Sunda.